Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ikhwani min ar-rabbiyyin wa sallallahu wa ahli kulli min ajma'in wa malaikatu ila hadrati jama'atul muslimin sabul ma'alif ahlakul bani sama kinama wa sama'alif al-bajuri Sayyid Ibrahim al-Bajuri wa sabul ma'alif Sayyid Qasim wa sabul ma'alif talim Sayyid Januji wa sabul ma'alif Jurumiyah Imam Sanhaji wa jama'alif radiyallahu anhu wa rahimallahu ta'ala Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ihdina siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'du ka biasin Muhammad. Wassalatu wassalamu alayka ya sayyidi rasulullah. Allahumma rzuqna husnul khatimah. Allahumma inni sa'adatu kama qaratuhu ba'du. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi rasulullah. Walal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin ya Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha lugat tadi wa qadih taroha sareng teman-teman wa qadih taroha sareng teman-teman parantos milih wa qadih taroha sareng parantos wa qadih taroha jeung teman-teman tos milih saha Allah Gusti Allah ta'ala halna luhur Gusti Allah ala ghairiha kana salianti Arabiyah saur di luhur ieu neraskeunna kudu belajar urang kana bahasa Arab jeung kudu mika cinta kalawan sepenuh hati urang kana bahasa Arab jeung urang kudu diajar nyarios ku bahasa Arab gitu. Lamun tos tiasa eta ilmu bahasa Arab teh eta bahasa Arab teh sebarkeun ka santri ka ahli ngaji ka sakabeh manusia
kusabab bahasa Arab teh bahasa agama urang. Matak ulama kapungkur lamun ngawuruh teh nganggo media nyaeta kitab ti kawit Quran, hadis, kitab-kitab kaeng ulama sakabeh bahasana bahasa Arab dihartosan ku masing-masing sukuna. Lamun Jawa ku bahasa Jawa hartosna, lamun Sunda ku bahasa Sunda, Madura ku bahasa Madura jeung saterasna. Ngan kaseseueuranna mah lamun ngahartosan teh ku bahasa Jawa walaupun urang Sunda kusabab kaseseueuranana anu janten ulama teh nu aya di mana-mana nyaeta kaluaran Syekhuna Khalil Bangkalan Madura radhiyallahu anhu ya. Mantena ti Syekh Nawawi Tanara Banten gitu nalika nuju ngawas di Mekah Al Mukarramah sarta can aya Wahabi gitu. Nyariosna nyaeta anjeunna teh Jawa gitu. Matak murid-muridna bila mana ngahartosan teh ku bahasa Jawa terus diterjemahkeun kana bahasa masing-masing daerahna. Model urang Sunda terus diterjemahkeun kana bahasa Sunda. Ta Allah tos milih kana bahasa Arab bangna urang kedah belajar bahasa Arab teh kedah mencintai sepenuh hati bahasa Arab teh jeung kudu diajar nyarios bahasa Arab teh jeung kudu nyebarkeun bahasa Arab teh. Aya deui bahasa salian ti Arab anu ku Allah di adpis gitu salian ti Arab. Take meureun dihareup teh. Wa qad tarohallahu taala ala ghairiha kana salianti Arabiah minal lugati tina pirang-pirang bahasa. Nah cenah bahasa Arab anu dipilih ku Allah. Henteu salian ti Arab kitu nya. Wang jala sareng ngalungsurkeun Gusti Allah biha kana Arabiah Al-Qur'ana kana Al-Qur'an Al-Karimah anu mulia. Kusabab Al-Qur'an bahasana bahasa Arab. Qala ngadau Gusti Allah azza halna luhur Allah wa jalla jeung halna agung Allah. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Kana ayat inna ja'alna wallahu alam inna sayastuna kami agung saur Allah taala eta ja'alnahu paratos ngajadikeun kami agung kana Quran Quranan Arabian kana Quran anu berbahasa Arab. Naon pangna Quran bahasana bahasa Arab henteu salian ti Arab. Walaranana la'alakum mugi-mugi jadi aranjeun kabeh eta takiluna. Eta takiluna mikir-mikir atau malalikir aranjeun kabeh. Hikmahna tina Quran berbahasa Arab teh diantawisna Allah taala hoyong ngajadikeun sakabeh umat manusia termasuk jin ya dari tita ibadah jin. Wabil khusus umat Kangjeng Nabi itu
supados janten manusia atanapi umat anu kagungan pamikiran itu anu motekar gaduh otak-otak anu motekar gitu gaduh polo anu mikir gitu. Mikir kana naon, mikir kana perkara anu aya hubungan sareng Quran. Anu asalna eta Quran teh pan bacacar barudak henteu acan dibukukeun seperti ayeuna. Tiap-tiap lungsur wahyu ka Kangjeng Nabi. Tos beres, tos tenang Kangjeng Nabi. Da atuh bila mana turun wahyu teh ngageter salira Kangjeng Nabi. Bahkan sok dina hiji waktu mah bijil kesang panas tiris. Matak sok disimutan kun janten bojona. Matak aya surat Al-Mudassir gitu. Teu sembarangan teh turun Quran ka Kangjeng Nabi. Tos tenang diseratkeun aya na kaen Kangjeng Nabi. Aya dina batu gitu. Aya dina kulit gitu nyerat-nyeratkeunana. Duikeun ka beresna wahyu ti Gusti ka Kangjeng Nabi. Tanya di tartibkeun ku sahabat Kangjeng Nabi anu kagungan nami Sayyidina Utsman bin Affan nya. Naon rupi suratan Kangjeng Nabi teh anu eusina Quran teh. Tah anu mana suratan Kangjeng Nabi na teh teu aya barisan. Kitu teu aya barisan. Teu aya jabar jeeran cekolot teh amanya. Anu cek urang disebut Arab Bunua. Arab Bunua. Tah ku sabab teu aya barisan Arab Bunua teh. Sareng hurufna oge kitunya aya anu dihijikeun model contoh lam jeung ha kitu nya. Ha jeung mim, mim jeung dal. Anu aya disebut alhamdu. Aya anu henteu model alif gitu. Tengah hiji jeung elam. Tah sahabat teh ku ningasaratan kitu ge helok nya. Tah ku sauk kitu sahabat teh ngararaos we. Kitu Quran ka Kangjeng Nabi tuh. Matak bab ngaos teh di zaman Kangjeng Nabi na ge aya. Ka Kangjeng Nabi sarumping. Untuk Kangjeng Nabi nepangan hiji-hijina sahabat gitu atik. Tapi sahabat nyumpingan Kangjeng Nabi. Tambah teh ngaos bade dugi ka zaman ayeuna. Nya nu ngaji we. Sumping ka anu magahan. Henteu nu magahan ka tiap-tiap bumi anu ngaji. Udah atuh barabe nya komo seueur mah nu ngawasna. Beake nu sanes mameureun waktuna. Tah sararumping ka Kangjeng Nabi. Kanggo ngaos ilmu Al-Qur'an. Sadayana sahabat teh itu panteu tariasa maca da kahiji aya barisan nomor kadua huruf nage beda jeung tulisan-tulisan nu umum. Tuh. Duikeun ka paraham sadayana. Tah di antarana aya deui zaman harita hiji jami ngaos ayat Al-Qur'an baik lamun dihartian mah salah dikupureun sabab barisna salah kitu dilaporkeun ka Sayyidina Ali tah anu ngalaporkeun ka Sayyidina Ali anu nguping eta awasan Quran salah baris teh nyata salah sawiosna murid Sayyidina Ali anu namina Sayyid Abu Aswad Ad-Du'ali. Saur Sayyidina Ali atuh lepat gitu mah. Tah macana teh kuduna kieu. Ku sawab aya anu ngaos Quran lepat dina baris. Kitu nya. Tah Quran teh teu acan diserat
seueur-seueuran da diserat nya teu acan aya cetakan gitu cetakan Quran masih dakwah kene gitu tah saur Sayyidina Ali kayak sabade ka Kangjeng Nabi teh ditugaskeun Sayyidina Ali supados ah ngulik ilmu anu berhubungan jeung baris. Tapi Sayyidina Ali miwarang deui ka muridna. Henteu Sayyidina Ali gitu. Saur Sayyidina Ali ka Sayyid Abu Aswad Adu Ali unhu hadan nahwa. Kudu ngaji aranjeun kabeh kana saumpama ieu ilmu nahwu. Tah cariyosan Sayyidina Ali ka Sayyid Abu Aswad Adu Ali teh ku Sayyid Abu Aswad Adu Ali diregepkeun. Da sahabat nu miwarangna nya teras ka dituna Kangjeng Nabi. Atuh pi ilmuan teh ngagemlang gitu. Natrat katingal segala rupa kumanu dimaksud ku kudu ngaji kana saumpama ngaji ilmu nahwu. Duikeun ka ayalah ilmu nahwu anu hasiatna janga barisan tungtung kalimat. Tos jadi eta ilmu naon cenah ieu namina? Kamu namian ieu ilmu teh. Nya emut karena cariosan Sayyidina Ali ti Kangjeng Nabi unhu hadan nahwa maka dinamian eta ilmu teh ku ilmu nahwu gitu. Jang barisan kapungkur mah jalan Kangjeng Nabi sareng sahabat Quran da kusabab Quran teh teu acan di barisan. Gitu tah ku ayana ilmu nahwu ciptaan Sayyid Abu Aswad Adu Ali piwarangan Sayyidina Ali, Sayyidina Ali piwarangan Kangjeng Nabi terciptalah ilmu baris. Nya dituntut Quran teh di barisan. Untuk ujug-ujug sadayana di barisan, nuntut itu di barisan. Sapali aya nu henteu teu acan gitu da. Seueur panan 1.600.000 genep huruf nya. Seueur. Tuntut gitu. Eta teh dina saatos dibukukeun ku Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tah dongengna Al-Qur'an jeung dongengna ilmu nahwu mata ku sabab Sayyidina Ali miwarang deui ka muridna ka Sayyid Abu Aswad Adu Ali. Sayyidina Ali mah teu ngadamel kitab gitu atiknya. Teu aya kitab karangan Sayyidina Ali teu aya. Teu aya oge kitab damelan murid anjeunna model Sayyid Abu Aswad Adu Ali. Kitu ge teu ngahajakeun ngadamel kitab sadayana. Lamun teh mah nahwu we. Kitu nu lain mah henteu bre fikih kitu sorof teu nahwu we. Sajalur gitu. Tah ku teu ngadamel kitab Sayyidina Ali. Matak ibadah urang teh kudu berdasarkan Quran, hadis, asar dawuhan sahabat asar teh nya ijma kesepakatan ulama nyata murid para sahabat kias nyata ulama anu opat ya. Tah di zaman ulama anu opat Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Sayyid Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum barulah sagala keilmuan teh dibukukeun. Komo ku Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sagala keilmuan dibukukeun ku anjeunna. Sagala nu diperiyogikeun ilmuna dina agama dibukukeun ku anjeunna. Komplit gitu. Tamata urang kudu ngamadhab teh kitu. Ku sabab nyepeng hiji madhab geus aya tata cara pelaksanaan ibadahna berdasarkeun madhab eta anu ngacuna Quran, hadis, ijma, kias para ulama. Jadi duk naon-naon ge aya da geus dibuku. Tapi nu masyhur mah madhab Imam Syafi'i da komplit sagala rupana. Nah, bahkan ku sabab komplit-komplit Imam Syafi'i barudak Imam Syafi'i dianggo rujukan ku madhab anu lain. Jadi madhab nu lain nu teu aya tah ka Imam Syafi'i ieu na teh mun ayeuna mah
ngiblatna teh gitu atau miwarangna teh ka Imam Syafi'i weh tah nu teu aya di kami mah mangga gitu. Kusau komplit Imam Syafi'i mah seueur anu ngikutina nya. Di Indonesia hampir 80% mah madhab Imam Syafi'i itu nya. Ai kanu komplit tapanan seueur penggemar resep ibarat balanja nya ka hiji toko nya komplit barangna tuluy terjangkau hargana gitu nya teu seueur kitu kieu gitu raoseun pasti seueur penggemar gitu. Nah gitunya dongeng kudu apa tapangna Quran bahasana berbahasakan Arab teh gitunya. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya lalakum taqilun sakan urang berpikir atanapi ngemutnya sakan urang cerdas gitu. Pangna Quran berbahasa Arab teh di antarana hikmah nama supaya orang jadi jelema ahli berpikir anu berhubungan sareng agama gitu. Tapi dia ngabongkar Quran, ngabongkar ilmu Quran. Matak seueur ilmu-ilmu nya anu eta ilmu teh tina asal muasal ngabongkar Quran. Bade nahu teh nya jangan ngabongkar baris tungtung kalimat ilmu sorof itu jangan barisan tengah-tengah kalimat itu ilmu mantek ilmu ma'ani yang tata cara ngahartian Al-Quran itu bisa sasar tuh baru dah terciptalah ilmu-ilmu anu berhubungan sareng agama urang tina mikiran Quran mata kayak keterangan gitunya. Sorga mah gitunya akhirat mah jang urang tuh dunya mah jang kafir eta kafir mah cekap bae leungah ada pemikiran Quran gitu. Ai jami isama mikiran kitab suci na nyata Al-Quran bahkan nganyurkeunana kudu jauh jeung dunya teh nya urang mah gitu. Jama kafir mah henteu aya anjuran kitu. Nah itu baru dah bedana agama urang jeung nu lainna gitu. Itu faida ra'aita maka di mana-mana ningali anjeun musliman ka jalma Islam yastahjiu halna ngabuli atau ngaheureuikeun atanapi ngomong ngalelece gitu nya. Ya muslim itu bilugatil arabiyati karena bahasa Arab. Saur ulama bila mana orang ningali seorang muslim atau muslimah ngabuli atanapi ngahinakeun karena bahasa Arab pansohu maka kudu nganasehatan anjeun ka muslim wa arifhu jeung kudu ngabejan anjeun ka muslim maka wajib urang nganasehatan eta muslim anu ngabuli bahasa Arab teh nya anu ngaheureuikeun bahasa Arab teh termasuk anu ngabenci Arab kudu dinasehatan ulah didukung tamode ayeuna nuju zaman ayeuna nya keur rariweuh gini dina medsos mah teuing ari dina asli namanya dina medsos rame teh dina HP na berita ge na TV rariweuh gini nya rame nyata opini cek basa legeganya berita-berita anu sangkan jelema teh digiring kana mika ngewa bahasa Arab ku cara ngewa ka urang Arab gitu baik Arab nu di luar Indonesia maupun Arab nu tos aya di Indonesia atau keturunan Arab gitu. Tah ayeuna teh pan loba penggiringan supaya ngewa gitu ke Arab teh
nya ngewa ka Arabna tuh ka Jamina berarti ngewa kana bahasana. Sedengkeun ceuk di dieu Quran teh bahasa Arab. Tuluy Kangjeng Nabi oge nyariosna teh bahasa Arab. Tuluy Kangjeng Nabi oge urang tuh berarti ngewa ka Kangjeng Nabi naudzubillah. Tuh tambah dadina Islam mah kudu apanya barudak ieu. Sabab keur sagede kararieu teh ayeuna ge lamun salah paham mah karacun ku informasi ayeuna. Barudak laleutik ge salah paham ayeuna mah ngararewa kana Arab teh. Karena bahasa Arab teh nya ka urang Arab teh. Kade. Tadina agama Islam mah tidak ada yang namanya asli jeung aspal. Mulai asli pribumi jeung lain pribumi. Dina Islam mah dihapus Kangjeng Nabi. Gitu. Matak baheula aya abidnya, aya amat. Awewe beelian, lalaki beelian. Dihapus Kangjeng Nabi, dimerdeka-merdekakeun. Jadi semua orang itu merdeka sama. Termasuk dina masalah penduduk gitunya. Dina masa penduduk eueuh asli, eueuh tamu. Lamun manehna ngaku yen manehna teh urang Indonesia, tuluy ditingali KTP-na ge hiji. KTP Indonesia. Ngaranna mah eta mah deuk saha we. Ngan hiji gitu ngaranna ge. Deuk naon eta mah ngaranna. Tuh. Ima naturalisasi mun bahasa ieu namanya. Wa ima asli ti baheulana. Ti nenek moyangna. Walaupun kadituna mah baheulana pisan. Urang mana gitu nya, urang luar negeri gitu. Da urang lamun disusul kadituna mah meureunna Kangjeng Nabi Adam ayana di Timur Tengah nya. Nabi Adam pan ayana teh di Timur Tengah. Lalamina pan di Mekah di Madinah nya. Tak makamna gini panjang gitu. Itu. Berarti meureunna anak keturunanna teh asa muasapan ti Nabi Adam. Itu lain tina oray nya. Di Nabi Adam di luar Indonesia. Matak dina Islam dihapus pribumi non pribumi. Nah, KTP hiji Indonesia. Bahasana sarua Indonesia. Nya manehna ngaku yen urang teh urang Indonesia. Gitu. Lamun teh mah karuhuna memang urang ti luar, tapi da geus urang jadi dieu. Tak maka eta teh disebut pribumi urang Indonesia. Tapi lamun kieu mah gitu KTP-na 2 gitu. Hiji KTP Indonesia, kedua KTP Cina. KTP Indonesia ngaranna Indonesia, KTP Cina ngaranna Cina. Tuh ditanya, "Maneh asli urang mana?" Nya lamun ke di Indonesia urang mah urang Indonesia, lamun teu di Indonesia ke negara urang mah urang Cina. Tuh berarti eta mah lain asli urang Indonesia. Disebutna teh cek basa legeg mah dui kewarga negaraan. Jadi gaduh dua alamat warga negara. Indonesia hiji, Cina hiji. Ta eta nu sanes asli Indonesia. Itu matak cekape nu korupsi teh geunanya seueur nu kararitu. Diakutan ka negarana teh bejeuna bala leunghar oge. Itu. Tah ayeuna teh geus mulai dibalik-balikeun nya. Dibalik-balikeun eta mah nu asli Indonesia disebut pendatang, anu teu asli Indonesia disebut asli Indonesia. Teh teknik kadenya urang mah tukang ngaji. Santri ya kudu bisa nyaangan deui masyarakat. Komo ayeuna mah Agustusnya tuh ieu teh naon teh pejuang para pahlawan teh ningal. Ladang anjeunna ngaluarkeun harta, ngaluangkeun waktu, ngaluarkeun tenaga termasuk nyawa nyikan ku anu ngeusian
ieu nagara teh dikumahakeun kitu. Tah lamun urang memparkeun sejarah nya tuluy nyalah-nyalahkeun nu baheula, tuluy berat ka jelema nu naon anu henteu ngilu naon kitu ieu di nagara ieu. Justru anu ngilu berjuang kadon di salah-salahkeun nangis atuh pahlawan. Jadi kasedih tah pikeun anu boga kalakuan goreng kitu. Bakal jadi musibah. Ade tah santri kudu bisa nyaangan. Omongnya cenah ngaji teh jika nu kitu, udah kudu ngarti ke bisi model ayeuna geuningan. Jelema ceramah kadoan ngagogoreng turunan baturnya satria. Sok lamun turunanna digogoreng ku saha we kitu. Wah bea meureun teh keheul manehna oge. Turunan batur sotkeun ka diboleker-bolekerkeun bari henteu kitu buktina. Tah santri kudu ngarti kudu apa. Bisi ka perdaya kudu kararitu gitu. Tah eta mah lain nyaah justru hayang nyilakakeun nu kararitu. Kade. Tah itu nya kudu ngarti urang najan sakolana SD gitu tapi pengetahuan mah harus profesor gitu. Walaupun sekolah SMP tapi ilmu pengetahuan mah tuh urang mah seperti anu kuliah sabaraha tingkat gitu sakanjang celing tingkatanana ge. Gitu ngarti ulah. Ieu kira SD tanya bendera Indonesia naon warnana? Naon cenah? Teu apal gitu. Belegug teuing gitu. Teu apa merah putih. Teu ieu nerapkeun bendera kudu kumaha merah putih teh. Kumahanya? Beureum di luhur nu bodas di handap atau nu bodas di luhur beureum di handap lieur. Tuh ulah sakeun ka belegug gitu. Tuluy geuningan sok aya anggota DPR dipecak ieu geuningan Pancasila ti hiji ka 5 loba geus nu teu arapaleun. Eta deuk barokah kumaha ka nagara atuh. Diurus ku nu balalegug gitu. Da apa Pancasila aja. Nanya ka tukang ngaramet bari SD eta lancar gitu. Mending ka tukang ngaramet atunya. Naudzubillah zaman. Jadi manehna mah ngandalkeunana duit. Ilmu mah eueuh duit we. Mata ku saha duit jelemaana ge hawana teh. Mana anu aya duitan gitu. Najan ke lieur oge. Naudzubillah. Oh, sakitunya kade barudak. Kudu ngarti. Tuh, ku ayana Quran teh berpikir, maka semua ilmu tercipta. Matak semua keilmuan teh kengeng orang Islam. Bibit buitna tina Quran. Jelema kafir mah wungkul sok ieu sok maling ilmu. Sok naon teh mun ngajiplak gitu. Meunangna jelema Islam kumanehna ditiron diterjemahkeun tah tuluy dicap menang manehna padahal mah lain. Nah model tawadona Sayyidina Ali ka Sayyid Abu Aswad adu Ali mangga cenah karang ilmu nahu ka Sayyid Abu Aswad adu Ali teh karang jadi masur. Lamun aya nu naros siapa pencipta ilmu nahu pertama nya jawabanana Sayyid Abu Aswad adu Ali sare Sayyidina Ali padahal mah Sayyidina Ali ngan ilmuna ditepakeun ka Sayyid Abu Aswad adu Ali gitu. Nah, tapi teu ngirangan kamuliaan Sayyidina Ali. Mulia we da jelema geus apal dongengna. Ye ilmu nahu teh ti Sayyidina Ali gitu. Tah lamun ilmu nu lain ilmu sakola keukehe geuninnya satria anu nyiptakeun lampu saha geuningan lain nyebutkeun wali naon angaresa alfa naon sa apa teh oten gitu tah eta mah teh sakola ge da nerempo bool guru we namanya komo anu guruna demplon bari nyaritak boolna nya
boleh si koten empona teh kitu balikeun mandi crot gitu. Tak ditanya nu kitu teu becus nya teu da. Ade si oten sekolah teh euy. Itu. Oh, mau ditanya anu lain-lain mah nya mapati apa meureun oten. Itu. Tapi lamun urang mah ditanya ke saha nu nyieun bulan. Apa nya oten saha nu nyieun bulan euy? Ha? Nu nyieun bulan saha? Oh, eta Gusti Allah apa mah. Gusti Allah nu nyieun bulan. Nah, lamun ditanya nu nyieun matahari saha ten euy? Gusti Allah lah gitu. Eta mah urang mah teu nya bab ngaji mah teu dirontok apa. Tapi anu nyiptakeun matematik mah euy saha cenah tah. Saha nya lieur. Aya nu sok nyiptakeun gelut di dieu saha cenah teh. Gitu. Kitu nya. Lamun aya jelema Islam ngabuli ku sabab aya jelema nyariosna diajar ku basa Arab jeung jelemana jeung rencanganana deui dari pasantren gitu nya. Gitu, dibuli gitu. Atau di umum pada nyebut anta gitu. Kemana anta gitu. Ka anak iya anak deka anu pada gitu. Dibuli kayak di Arab aja ngomong gitu. Kayak di Timur Tengah aja gitu. Atau disebutnya teroris keur ngobrol nah. Beda ngobrol Arab gitu nya. Ku jelema anu pikiranana geus ngewa ka Islam disebutna teroris. Itu aya nu jangotan teroris nah gitu. Itu aya nu digamis teroris itu. Itu nu disarung gitu ya. Rupa-rupa itu cenah pestolna ge dihareup aya. Disarung teh diselempak teh dikolor teh. Pestolna badag da sok onani wae eta nya ku gede wa ku di benyangan wae jadi badag gitu tuh plak-gaplek cenah. Da kanyut. Nah pan sohu nasihatan. Waribhu jeung kudu mere nyaho anjeun ka muslim al istijaa. Kana ngaheureuikeun biha kana robiyah anal istijaa kana yen sanyana ngaheureuikeun atau ngabuli ngahina ngarendahkeun biha kana arabiyah lugatil arabiyah eta yuadi gitu. Eta yuadi ngadatangkeun gitu ieu istihja atau nyababkeun ila bugdi nabi kana benduna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah kade euy kudu regepnya bila mana urang ngaheureuikeun bahasa Arab atawa ngabuli jelema anu nyarios bahasa Arab bade anak ente gitu atau di hiji pasantren hari-hari tertentu kudu bahasa Arab dibuli teteh kade bulian tersebut akan jadi sabab benduna Kangjeng Nabi. Acana Kangjeng Nabi mah tara bendu mohon. Kangjeng Nabi tara bendu lamun anjeunana dihina, pribadi anjeunna. Pribadi kulawargana dihina mah eta mah ka personal disebutna ti basa legek mah. Personal, pribadi teu nanaon. Tapi lamun agama dihina, Kangjeng Nabi lain deui. Bendu. Batak cek dina Quran Muhammadur Rasulullahi asyiddau alal kufar ruhamau bainahum idza tarahum ruk'an sujada yabtagunallahu fadlan minallah. Kita ya. Dia surat naon teh Muhammadur Rasulullah asyidda teh. Kangjeng Nabi gitu sallallahu alaihi wasallam osok bengis gitu sok galak kajaunya kafir eta bilang ngabuli gitu. Nyata beh dieuna mode siar agama
Lelece ku maneh. Tapi deh Kangjeng Nabi sok mika welas mika asih walaupun ka Jawa kafir. Bila mana maranehna ngadamel hal-hal anu matak pikarunyaeun nya bener. Tatina ayat eta bijil we bagian kafir, aya kafir harobi, aya kafir dimi, aya kafir nu ngamusuh anu Kangjeng Nabi sok galak ka eta mah. Aya kafir anu bager ka jamaah Islam nya teh disebut dimi teh bahkan eta mah yang kafir teh siga jamaah Islam dikopeah, disarung, diajar ngaji gitu, ngaranna ge hayang digenti gitu. Tina Kolyang gitu ngaranna. Hayang Muhammad naon gitu nya. Gitu, tapi mung disunatan gitu. Gitu. Mungkin agama. Oh, sok dikobong ulina ge nya. Ngopi gitu. Yoko gitu. Ngaliwat. Saya mah seneng sama orang muslim, sama santri seneng. Bager deh. Ta eta mah kurang kudu dijaga sagalana ge. Nyawana, kehormatanana, harta bandana, keturunanana. Ujang ulah dipiritnya. Kok dia ngorok kok sabungkus yang teu dicabok urang. Ulah. Itu haram tah kanu kitu mah. Kudu dihormat, dijaga. Bakal dibere urang kitu kitu. Nah, kok can balik geus beuting. Saya mah mau tidur dengan santri cenah gitu. Mung kok maneh mah bau belenok gitu. Pingin tidur nanti gue mau ikut sholat subuh atau menang maneh mah. Can Islam eta dikanyut can disunatan teh. Daek teh disunatan isuk urang boga bedog biasa heula. Nah eta mah nu bager kitu mah kurang kudu langkung dibageran nya. Gitu. Pan loba diuranginya nu sanes Islam balalager loba. Loba nya. Nah, eta kudu dijaga segala disebut teh kafir dimi nya. Sasa anu ngabuli kana bahasa Arab komodo ka urang Arab namanya eta teh sami we sinarang nangtang bebendu Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi nu tara bendunya utara gujrud kumaha Kangjeng Nabi kasasage tuh. Tapi lamun Arab bahasa Arab dibuli geus bener atuh bendu Kangjeng Nabi mah Gusti Allah mah bener teh kumaha. Kangjeng Nabi tos wafat mun ari jasadna mah, tapi Kangjeng Nabi mah panan hoyong kumaha ge biasa tuh. Kangjeng Nabi lamun teh mah ningal keturunanana ti Arab, bahasa anjeunna bahasa Arab dibuli we. Termasuk anggoan resmi anjeunna nu sok dianggo dibuli gitu. Gitu. Benu ke di ditu, benu di ditu. Kayak jadi musibah. Cek Kangjeng Nabi kayak kumaha lamun aduh geus lah power pokona mah. Naonnya musibah nama. Masya Allah. Kayak kumaha cek malaikat Israfil teh abdi dan yang Kangjeng Nabi Muhammad cenah. Benu tak kanu kitu. Moal dibere rezeki tah, deuk diempet rezekina. Moneter kumaha sia. Urang teh bisa biasana jajan 5.000, bahkan mirip deui 2.000. Api-api dia aclok-aclokan 2.000 gitu. Kona geus 12.000 karek cicing. Ya. Kumaha tah diempet. Tu boro-boro 12.000, 2.000 ge hese. Dan yang rezekina hese. Aduh. Kolot urang teh mun disakeun ka harare para ruyeng. Naon itu masalah. Oh. Bahasa Arab, urang Arab dihararin. Naon. Ade tah anu nyababkeun bebendu Kangjeng Nabi teh ieu tah. Bahasa Arab, urang Arab dibuli kade, dihina ulah kade. Mata ngaos Arab ulah dihina, meureun amang sok nyarios marhaba, burdah, sok aya urang nganaon ngaheureuy-heureukeun, meuning keneh repe. Da eta mah khusus atuh pangkawa Kangjeng Nabi. Dar diheureuikeun.
komodo urang mulai nyebut Mustafa tapi niatna ka hiji budak berarti eta teh muji urang teh sholawat urang teh budak urang teh lain kanggo kanjeng Nabi kanggo budak teh dosa barudak teh kupur urang teh di pecian di sarungan di kampretan ngomongna di masjid mending keneh geus ulah ngiluan kade tah babasa kitu teh tah ieu nyababkeun kana benu kanjeng Nabi kumaha dibeletkeun ngaji di teu bisa naon kade ulah kumaha wani kana Arab ngaheureuy-heureuy nya ka urang Arab mah tong kumaha wani itu tong kumaha wani ieu kanjeng Nabi si benu wa alihi wasallam wa bugduhu jeung ari mika benduna Arab eta kufrun kufur atau jeung ari mika ngewana gitu jeung ari mika ngewana muslim eta kufrun kufur tuluy jalma muslim teh ngewa kana bahasa Arab kusab ngewa ka urang Arabna kufur tah nyata amal kaalusanana teh eueuh pahalana gitu satria lamun dina pare mah parena mah asak tapi eueuh sikian disebutna teh naon hapa atuh deuk naon nu digiling nya ari hapa kade kama sateu katerangan waroda anu kalaku ieu mah bil hadisi dina hadis ya samanu kana lapad ya samanu hei Sayyidina Salman hadis teh pido kangjeng Nabi ieu sasangem ka Sayyidina Salman Al Farisi ya Salmanu Sayyidina ya Salmanu Salman la tubgidni ulah mere pika amekeun anjeun ka kami sae kangjeng Nabi Salman ulah mere pika amekeun anjeun ka kami patu fariq mangka kudu misahkeun anjeun dina kana agama anjeun itu tah sae kangjeng Nabi maneh kudu bisa misahkeun gitu antara pribadi jeung agama gitu tah cangartoseun Sayyidina Salman teh naon maksudna kultu naros abdi saur Sayyid Salman naros ka kangjeng Nabi ya Rasulullah ya utusan Allah kaepa halna kumaha ubdiduka mere pika bendueun abdi ka gamparan wabika jeung ari gamparan eta hadani maparinan wabika jeung wabika jeung kusabab gitu nya kusabab arti wabika jeung kusabab gamparan hadani maparin pituduh ka abdi sallallahu Gusti Allah kumaha cara abdi mere pika bendueun ka salira apanan abdi kenging hidayah teh keng pituduh pan sababiah ti gamparan itu sababiah ti gamparan sehingga abdi keng hidayah ti Allah nah teu acan ngartoseun ta Sayyid Salman Al Farisi qala ngadau kangjeng Nabi maksudna kieu cenah Salman saur kangjeng Nabi teh anu maksud latub gidni patu pariak dina ka teh saur kangjeng Nabi latub gil ulah mika amek anjeun ulah mika benci anjeun ulah mika ngewa anjeun al aroba ka urang Arab maksud teh omat anjeun saeutik oge dina hate ulah aya rasa benci ka urang Arab ulah saur kangjeng Nabi omat ulah deuk Arab nu aya di mana we ulah saur kangjeng Nabi kayu di Indonesia kan mulai diramekeun deui mode zaman-zaman PKI we nya supaya Arab dibenci teh
Arab disingkirkan ya. Arab dibuang, Arab diusir teh. Mulai zaman baheula dongeng-dongeng ti guru-guru itu gitu. Ti guru-guru ngawas baru dak. Bahwa Arab teh luar biasa jasana. Menjelang berdiri negara urang teh. Itu tah jasana ge dipopohokeun, dieuweuh-euweuhkeun. Sejarahna ge dibohong-bohongkeun. Tuh. Kade tah. Ayeuna teh geus mulai aya deui gerakan kitu nya. Tah urang nu ngaji apal agama kade ulah seperti jelema anu boloho kana agama. Pipilueun, ngilu-ngilu ngingiclik-ngingiclik, lamun dina HP ngilu komen. Nya, ngilu ngomong. Ikut-ikutan ngewa ka urang Arab. Usar-usir. Bae ayeuna mah geuning paribasa Yaman nya. Usir cenah tuh, cenah mantau ka Yaman gitu. Eta teh panan daerah-daerah Arab. Daerah-daerah Arab. Tuh anu ayeuna ngabela Palestina teh saha? Oh, urang Yaman pan. Negara alit, negara ekonomina jauh jeung Indonesia mah. Ngan teh gujul boga hutang gitu. Itu tapi wanita ka Yahudi. Wani ka Yahudi. Ku Arab Saudi ge di perangan panan. Nya merangan atuh Arab Saudi mah Wahabi unggul. Yaman mah loban ahli sunnah wal jamaah jeung keturunan Kangjeng Nabi Wahabi pangewa-ngewana ka keturunan Kangjeng Nabi. Bisi nah cenah eta Arab Saudi ge nyerang ka Yaman. Tah eta. Yaman masih ahli sunnah wal jamaah. Tah yeuna diisukun. Oh loba Yahudi mah Israel. Itu loloban. Anapun aya kapiran kafir lagi kafir dimi nu balageur. Mode kafir di Palestina nu balalager. Anu mode tadi teh dongengna kitu. Campur gaul jeung jamaah Islam teh sarae sadayana. Lain kafir harobi itu. Tuh. Kade tadi Indonesia ge geus mulai eudeuh sejarah-sejarah teh yang urangnya yang generasi urang oten lana anu teh. Tah eudeuh dibalik-balikeun. Kudu bener ngaji oge sabab kayak urang ge bisi jadi ustad ngomong ceramah ku sabab narima dongeng sejarahna ge ieu mah ti jama anu ngewa kana bahasa Arab jeung ka urang Arab urang kitu ngilu nguatan naudzubillah. Ayeuna geuning aya penyanyinya saha geuning. Mari kita bergoyang dan kebetulan malam minggu mangga kita bergadang gitu. Sebuah lagu untuk Anda semua yang berjudul Bergadang gitu. Pan ngilu-ngiluan karena nasab satu nyara rambungnya geus eta mah ngarajaan dangdut ulah ngarajaan nasab gitu. Aduh ku ayeuna naudzubillah cuman tade umat latu gid perhatikeun. Ieu teh anu ngadamel kitab teh ulama nu linggih di Indonesia. Linggihna di Surabaya ieu teh. Ulama ieu teh di Surabaya. Bisi kadengeun ku jelema anu pribumi, oh itu mah pendatang tah ieu tah ulama pribumi. Ke dina Islam mah teh ya pribumi eueuh pendatang. Lamun geus KTP-na Indonesia bari hiji nyebut urang mah urang Indonesia, bahasana Indonesia gitu. Geus. Ari ka anu KTP-na 2 itu bahasana ge teu ngarti urang ge disebut asli sok lalieur. Latu begit ulah mika ngewa anjeun al-aroba. Karena al-aroba ka urang Arab umat ulah waten. Patub gidoni. Maka mere pika ambekeun ka kami sama jama. Gosa anu nipu yeman al-aroba ka urang Arab. Tah ulah nyieun
pikaamekeun kami Kangjeng Nabi lah. Kitu ku cara maneh kitu mika ngewa ka urang Arab. Teu sang Kangjeng Nabi. Ngewa ka Arab berarti ngewa ka kami sia kitu. Ngewa kana bahasa Arab berarti ngewa ka kami. Da kami teh urang Arab. Gitu ku cinta-cintana Kangjeng Nabi karena lemah caina. Jeung cinta-cintana Kangjeng Nabi karena bahasa Arab, bahasa Arab. Terus Kangjeng Nabi omat deui ente sia koten. Ulah mere pikaamekeun ka kami. Ku cara maneh nipu ka urang Arab. Ulah sia koten. Ulah. Ulah gitu. Bisri jeung urang Arab da teu hafal urang Arab mah. Wah. Entong cenah. Nipu ka urang Arab berarti nipu ka Kangjeng Nabi. Lam yadkhul maka moal kaasupkeun ieu man fi syafaati kana syafaati kamu. Make syafaat Kangjeng Nabi cenah teh. Ieu mah Kangjeng Nabi nu nyariosna nya. Diserat ku ulama Indonesia. Syekh Umar bin Ahmad Baraja. Bisi ceuk anu ngewaeun ka eta mah oh eta mah alwi eta cenah nya oh lain ieu mah. Urang Indonesia. Walam tanalhu jeung moal bisa meunangkeun anjeun kitu. Walam tanalhu jeung moal bisa meunangkeun anjeun ka Arab mawadati kana kanyaah kami jeung ten cenah regepkeun ku ente euy lamun nipu ka urang Arab tuluy ente ngewa ka urang Arab jeung ngewa kana bahasa Arab di samping ente moal meunang syafaat Kangjeng Nabi ten euy maneh moal dipikanyaah ku Kangjeng Nabi sok saoten saha deui anu deuk pikanyaah ka ente di akhirat ya sok saha cenah mah saha Diwati Kangjeng Nabi na nu gaduh syafaat mah gaduh kanyaah kari-kari ku ente anu ulah dipika ambek ulah dipika ngewa ku ente oten dari mana teu mikir kudu jeung polo atuh oten matak maneh polo teh nolol wae gitu oten oten dari mana wa amaro sareng marentah sa nabi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihubil arabi karena cinta ka urang Arab. Cintailah orang Arab Kangjeng Nabi. Itu tak ngomong ke lamun diguar mah hikayat Arab, kisah Arab. Pangna urang kudu cinta ka Arab teh kumaha dongengna aya. Aya kisahna. Aya manakib-manakibna nya. Tayo saur Kangjeng Nabi. Harus mencintai dengan sepenuh hati teh adilah kita kepada orang Arab. Cinta bukan berarti cek suna bogoh lain dila. Oh cenah abdi kudu bogoh ka urang Arab gitu. Bukan berarti harus gitu. Apalagi kita udah punya kekasih satrio gitu tah. Ieu mah satria, ieu satrio gitu. Satrio mah jeung umbadag atuh. Ieu mah satria. Bukan berarti gitu dila itu. Yang namanya mencintai kayak seperti dila mencintai ibu tak gitu. Lain urang bogoh ka indungnya dila mencintai ibu kumaha gini menghormati ya. Lu urang mengasihi kumalah model ka indung gitu. Atau model anak lalaki ka bapak gitu mencintai gitu rahma abdi tali barat itu bukan mencintai model bogoh kadenya gitu cek nur teh amang abdi udah parawan hayang menangkeun urang Arab alus nur alus ade nur awak sagede kitu menangkeun urang Arab ade nur lamun dila mah wah sama bahaya dila mah ngaringku ke dina karama kan
Pakola maka ngadau kangjeng Nabi ahibbu kudu mika resep aranjeun kabeh al aroba ka urang Arab li salasin karena 3 alasan. Nah, walaupun kita dituntut untuk mencintai Arab dengan sepenuh hati gitu teh Silpi, tapi mencintai naoge harus punya alasan gitu, jangan cinta buta cek bahasa namanya, ulah cinta to gitu, harus punya alasan. Bisi aya nu nanya, nah maneh diajar bahasa Arab, nah maneh ngararaji mun semetkeun ka tahun-tahunan gitu kitab di araraji bahasana Arab naon sih, tak kudu bisa ngajawabnya. Abdi ngaji mediana Quran hadis bidau ulama anu seratanana Arab anu gundul atau anu aya barisan gitu, kusabab kahiji mah parentahan agama anu disaurkeun ku Kangjeng Nabi. Jeung Kangjeng Nabi nyontohan pihak tolabul ilmi, para sahabat ge ngararaos ka Kangjeng Nabi. Satuluina pangna Arab abdi pan dititah kudu mencintai bahasa Arab termasuk urang Arabna. Alasanana ieu tah 3 rupi cek urang. Sakumaha pidau Kangjeng Nabi, saur Kangjeng Nabi liani karena sanyana abdi, karena sanyana kami saur Kangjeng Nabi. Eta Arabiun gitu, anu bangsa Arab. Saur Kangjeng Nabi pan kami teh asli tulen urang Arab. Gitu, kusau kami urang Arab pan araranjeun teh ngomong cinta ka kami saur Kangjeng Nabi. Kari-kari kami teh urang Arab gitu. Tah, kusabab kami urang Arab araranjeun teh apa nyarios cinta ka kami. Tah, berarti Arab oge ku anjeun kudu dipika cinta. Sabab mencintai Arab berarti mencintai kami. Mencintai kami otomatis kudu mencintai Arab gitu. Nah, itunya. Tah ibarat urang gitu ngaos di kampung Babakan Satia. Tuh, guru teh asli urang Babakan Satia. Tadi samping urang mika cinta ka guru, tak kusah guru teh urang Babakan Satia plus urang teh kudu mika cinta kampung Babakan Satia gitu. Jadi urang teh Satia satu gitu. Satia gitu. Di antara mencintai warga kampung Babakan gitu Setia. Di antarana aya nu salah elingan itu dila maneh teh. Itu nu salah elingan. Atuh aya anu bener contoh urang gitu. Eta teh tandana urang mika cinta teh kitu. Wal Qur'anu jeung ari Al-Qur'an eta Arabiun anu berbahasa Arab. Tuluy Qur'an oge bahasana bahasa Arab. Pangna kudu cinta ka Arab teh kusabab Qur'an oge bahasana Arab. Nah hatu cenah lain salianti Arab. Gitunya mode bahasa urang gitunya atau negara nu lain gitu. Tah dina agama mah Arab teh disebutna bahasa internasional dina agama. Salajengna pangna bahasana Arab sok Kangjeng Nabi nage urang Arab. Itu berarti klop nyambung. Kangjeng Nabi na urang Arab, lajeng Qur'ana oge kitu Kangjeng Nabi diseratkeun kana bahasa Arab. Tuh, tapi lamun Kangjeng Nabi urang Arab, Quran diseratkeun Kangjeng Nabi bahasana bahasa Inggris misalkan. Jadi kumaha atuh kena teh? Itu kumaha atuh? Teu nyararambung nya. Tambah bahasa Inggris mah bahasa panggede bohongna. Bahasa Inggris mah sok ieu nya contona model de
macana teh nya dila de panulis nama t ta ha cek urang mah beureun ta ha mah naon mah model tahe gitu nya pan teu bahasa Inggris sama macana teh de itu tuh pan kayak kumaha huruf Quran pan de dal misalkannya dal ieu kado nulisna teh he tapi bacana kudu de pan bingung pan bingung gitu model bacaan macana mah jadi kape tapi nulis nama capek c a p nya p nage 2 kudu macana teh capek kadon kape sanu salah eta disebut macana capek salah itu nulisna oge capek dibaca kape da ente kitu mimitina itulah bahasa Inggris gede bohong iwati Arab lah anu apa adanya mah tuluy Indonesia sok Indonesia ini ini jujur orang Indonesia mah tuh Arab sok model abu gitu A jeung B macana abu jujur Arab mata geus Indonesia Arab Indonesia mata berkah Indonesia mah gitu keberkahan ku Arab sabab nya ulama na pan ngaros di Arab kapungkur jalalujur tuh teu aya model Indonesia misalkan abu nulisna teh A misalkan A deui B tuluy I misalkan tapi bacana teh kudu abu nya moal artinya moal A na 2 B tuluy I nya macana Abi gitu moal abu gitunya Arab apa adanya wal Qur'anu Arabiyyun wa kalamu ahli jannati jeung ari nyariosna ahli sorga eta Arabiyyun berbahasa Arab tuh ke anu lalingi di sorga sadaya anaknya sugane atuh sugannya sugan we atunya sugan we atuh nah hayang ka sorga maneh aramin-aminan gitu hayang ngaji nama kararitu ini kan joe HP porno hayang ka sorga wah sararane nempo gambar porno hayang ka sorga mah nya sararane atuh eta mah hayang kana naon atuh aneh tuh bahasana teh bahasa internasionalna bahasa nasionalna sawarga teh Arab itu Arab atuh meureun urang da urang Sunda kumaha Sunda ge tidak akan hilang ada gitu tapi bahasa nasional nama Arab sekarang waktu di alam dunia mah bahasa internasional teh Inggrisnya kemana-mana Inggris dibawa gitu najan mawa kunci Inggris kayak teh sekolah Inggris mah bisa pangna Inggris jadi bahasa internasional negara pang loba ngajajah-jajahna negara Inggris Indonesia Malaysia kabeh dijajah ku Inggris mah mata sadunia bahasa internasional Inggris gitu Inggris tapi ke di sorga mah bahasa nasionalna teh internasional teh Arab tak napon nu sehari-harina deuk bahasa urang ngobrol dila ngobrol jeung Silpi naon ieu kok dia entot cenah maneh mah ka dieu geus nya geus cik salakina kasalakin yang si AA kadinya ngarujak ayo bahasa Sunda boleh yo ieu teh wawuh
saat teting bahasa Arab. Lamun di urang mah ka nu teu wau gini bahasa Indonesia itu nya. Da urang Indonesia tak kitu. Itu ya dila aneh teh. Harujak ya dila pagawean teh. Tah, alasan urang kudu mika cinta ka urang Arab, kudu cinta ka Arab teh disaurkeun Kangjeng Nabi karena 3 alasan ieu. Walaika aidon